punnya paralut ka Gusti nu Maha Suci. Nedapajian pangrasa abdi kampal sewasiwi sajangnya buararatan titis wahis pajajan ruhun turun jati rahayu rahayu manjing sekali mama dina kursi bangunan rupa saling beladihan Dina Al-Quran surat Al-Isra ayat 20 Allah parantos marentah kasabungna manusia koma ulah nyembah salian tika Allah subhanahu wa ta'ala kalayan Allah oge parantos marentahkeun dina eta ayat kada hormat tilawah bakti kanu janten ibu sinarana naon hidup antara pijalmi sadayana kadah bakti kanu janten ibu rama kumargi indung teh tunggul narhayu nya bapak tangkal darajat anu janten cukang lantaran urang bunlar na ka alam dunya ngalampungan ibu anu ngandung nya bapak anu ngayukeun mama kulit gasaha kirang raos tua teu tenang kumaha ibu apa yang itu deui ngaros melang hariwang hidup anu masih keneh aya di kandungan anu salamina apa hidup ngadoa ka Allah subhanahu wa ta'ala mumuntang supados hidup putun inti anu aya dina rahim sing salaman kumplit sakurati hidup dipangku dina neng negeri ibarat kami no komponen itu memberi kedudukannya itu menunjukkan tingawitan bayi jantan budak ayeuna hidup parantos dewasa cikeneh asa kamari anak hidup di ais-ais di hari ringan lagu ayun ambi ayeuna hidup parantos dewasa parantos sawawa dilampah papagon agama eta ngalakonan rumah tangga lamun wasa mamama sungkan mun kudu paanggan ali mun kudu patepi
nanging dalah itu membuhi kodrat manusia di alam dunia lalu gaduh kurang tadi maka sagaca sumpah kurang kawinan kuraja Bismillah sejak semujud kaitu tunggur ayo Bismillah sejak memuja ka Bapa wiwitan kumalar lahir rawayan kapawanan sumeja para sampean dari doa ning pangeran ning ulpa majek kamama cepok pandangan mama ditutup heula mama anak ieu mama pandangan disut nengna jongkok neng sungkep bersih-bersih mana anu pinuh ku kasadaran ning ulma sadar parantos ngasih deuk ka mama geuleuh ngajerit dina ati nyuhkeun dihapunten ka mama kalaya nyuhkeun dihapunten tina segala rupi dosa ka Allah Subhanahu wa taala. Putri mama parantos kadalisan malihan mandi saranganku kacelaka kisoja nawiskeun kaikhlasan hiji putri mama anu soleh kenging didikan atikan mama sareng abdi nyuhkeun dihapunten ka mama tina sagala rupi dosa sareng kalebatan mangan dilewaran ku mama. Mama dipeluk dengan munggu sanes kehoyong kadalisa kepayunan bunga bengaci soca anak liu sok sanaos teu disebutkeun mama ridho lillahi ta'ala
Balukbang timur jalan gede sasapuan tegening temalem dosa sareng kalebatan hidup dihapunten kumamah anaki Bra dainong parantos dewasa hidup sakedap di gaduh pawajiban dengan naon sanaos baris patabi sareng mama didoakeun ku mama sing tinangkanan sakumaha anu dicita-cita rumah tangga ing kabagjaan lahir sinareng pagi Bra anak parantos jantan putra sinareng putri ngamulyakeun ngangkat harkat darajat anu jantan ibu Rama saluhur-luhurna disebahkan laras ngawasu sampean mudah-mudahan lutur galih ridho maneh ku ieu neng Purba ngawasu sampean mama tiasa ngebersihkeun dina sagala rupi dosa sinareng kalebatan gerana raoskeun mama kumaha nikmatna diwasuh sampean kudu jantan kurang kali ieu nawiskeun mamah teh kedah bangga gaduh kurang kali anu sore kalaya neng Gulpa beureumkeun secah hidup bayangkeun anu nuju ngawasuh ieu teh mamah nuju ngibakan hidup dina waktos hidup nuju alit nuju bayi wasuh sing bersih anu hartos sareng filosofina salamina hidup sing tiasa ngabersihan nami ibu sinareng Rama koma ulah bade kecewakeun manah aranjeunana upami bade indit-inditan kedah pamit mun miang kedah unjukan nyuwunkeun doa kumargi doa ti ibu Rama doa anu diijabah ku Allah Subhanahu wa taala sumujud ka induk anu ngabuk munut rahmat sareng berkah nabi Allah Subhanahu wa taala kalayan mudah-mudahan sagala rupi rerenget dosa hidup ka ibu sinareng Karama abdi sumujud muga kersa ngahaksami hapunten dosa sim abdi tinggal dugi ka bakti sumpah isut panangan abah deui Yeah.
ulpa Bapak manganukur dharma katitipan di kawasan cukang lantaran gumelar anu tumampi anak-anak ulah bujeng disuhunkeun ajan teu disuhunkeun Bapak parantos ngapunten kana dosa sarta kalapatan hidup anak Brah ku Bapak dijajakeun ku bidungan mudah-mudahan hidup dina rumah tangga tina kana sakumaha anu dicita-cita ku hideung kenging kabagjaan kenging kasenangan lahirna batina hidup si awet jodohna kalayan hidup si ngagaduhan aturunan anu soleh sarta anu soleha diri ibarat hidup anu sumujud sumama taat bakti kanu janten ibu rama brah gelis najan urang kurang bahagia doa mama sareng abang salamina jangan hidup di salebeuleut rumah parantos geulis ulpa salajengna sami sampean apa diwasu bagja anu daya hingga peraosan ibu sareng rama kuningal putrina anu sakitu taat tumut karo janten ibu sinar rama dugi ka karsa awasuh dampal sampean teu aya kajabi ieu teh munut panghapunten ti ibu sinar rama mudah-mudahan ulah ayah tunggul sirungan kata subaan ulah ayah gantar kakaitan mudah-mudahan segala rugi dosa sareng kalapatan neng ulpa di mama sareng di abang dihampunten segala rugi kalaya sakumaha nikmatna moal kagambar kucarita diwasuh dampal sampean kulo jantan putri anu soleha mudah-mudahan hidup anak ieu salamina ini kabagjaan lahir kabagjaan batin parantos dipeluk di abang
mudah-mudahan doa anu dijawab ku Allah Subhanahu wa taala. Kanggo kasalamatan hidup, kanggo kebahagiaan hidup dina salebetna surga. Mayung malah geura sungkem ka nenek moal aya mama sareng abang saupami teu aya nenek. Ieu oge kantos kahesean kacapean ku hideung ti kawit ali. Nenek kantos ngais-ngais ngongkleng-ngongkleng hideung di waktos ali. Geura subutkeun hapunten tina sagala rupi dosa sareng kalebatan. Kalayan nedapi doa ka nenek Neng Ulfa enjing sejak ngawitan rumah tangga. Mudah-mudahan Neng Ulfa teh sing pinapisan kabagjaan lahir sinan kabagjaan. Mangga dipeluk neneknya geulis. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pidoa di nenek anu pinuh buka ikhlasan dibungkuskeun ku majalahna Cisoco. Mudah-mudahan pidoa di nenek doa anu dijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Mangga papayun-payun heula sareng teteh Bapak Edi, Mama Ngete dipayunin mama sareng apa ieu si teteh sareng si dede sejak saling cacapkeun rasakana, sejak saling hapunten tina sagala rupi dosa sareng kalepatan. Neng Ulfa anu namina ge Rai Raka tinantos hidup kantos nyeuselan kantos nyeuin ati anu janten rai geura suutkeun dihapunten. Sawalerna oge rayina tinantos kantos mangpan ngalawan kateteh. Enjing mah baris patepi dan teteh parantos gaduh kewajiban nyaeta gaduh carogeun. Tinantos baris patepi nanging sajajan patepi urang saling hapunten dina sagala rupi dosa sareng apa dipeluk pelukan geura saling hapunten dina sagala rupi dosa sareng apa kalayan saling doakeun mudah-mudahan teteh dina rumah tanggina sing runtut raun sauyunan lamun cai mah jadi saleuwih lamun darat mah jadi salepat. Sabab pahit sama manis sabagja sareng satujuan nyaeta tujuan kenging karidoan Allah Subhanahu wa taala. Oge dede anu ditakutkeun sing sehat nitip mama sareng apa mudah-mudahan urang sadayana apa mama dede sareng teteh bisa dena wargi-wargi anu baris patepi salagina sehat walafiat kalayan panjang yuswa digampangkeun dina bulan ini. Maka papai kasadayana kula wargi ogeta ibu-ibu pengaosan nyuhunkeun dihapunten ti sagala rupi dosa sareng kalepatan kanggo malebarkeun jalan membersihkeun jalan dina ngambah rumah tangga supados teu kabeuratan ku dosa sareng kalepatan.
Pengersana saya Ibu Maksa, Bapak Edi sekali Ibu Nenden, mohon aku parantos pasien pemercaan tenang, nanti sekali di abut dan kira segala rugi pakirangan silaran kalepatan. Sakitu doa diatur, syukuri sapara kaca sehingga amin mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.